Assalamualaikum warga-warga sosmed sampurasun. Kumaha dinten ayeuna masak naon? Tuh abi mah ieu masak sayur sop di daging sapian. Tong salpoknya kana ieu prestona anu gigir-gigirna hararideung. Eta teh tilas ngurup daging sapina Gusti teras di presto tadi teh. Tuh tos asak deui nya urang parinkeun ieu teh. Upami kana mangkok plastik ieu bari mangkok plastik lain eta akhirna termurang kali urang paling-paling we nya ieu teh aya tadi teh teu direkod abi teh keur masak kenyisikan keur itu ieu nama termales sabenerna mah tapi sok inget wae ari can setor video teh nya kana sosial media sugan we jeung sugan eta mah bakal FYP bakal ieu ngahasilkeun duit. Jadi kahayana teh upami tiap hari teh entong TPK bolong gitu masukkeun video ke sosmed teh. Dah urang teh teu apalnya video mana nu bakal FYP jeung anu kasabari hiji bara hijina. Walaupun akun abi can berkembang oge masih tetap stuck viewsna teh dina sakitu keneh. Tuh ieu bagian marakana Kadek panas. Tah ieu tinggal anu si bungsu tuh bungsu abi panas sabenerna teh ieu teh mata ieu ngahuapna saeutik si bungsu teh lamun teu panas mah pasti ieu teh ngahuapna teh seueur. Tah ieu bagian mamahna pasti biasa we mamahna mah porsi waregnya ngumang lah pokona mah jeung awak mah.